Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Buyut wajah datar cengkat nangtung lalaunan balitus nyarita deui. Terus terang kula ngarasa simpati ku teh kadang bule. Anu hayang nulungan jeung ngabebaskeun anu jadi bapa. Jadi eueuh salahna. Mun diri kula hayang ngabejaan rahasia kalemahanan Nyai Putih Karoban. Sababun teu nyaho kana rahasia kalemahanana, pamohalan nang bule bakal mampu nulungan anu jadi bapa. Anu matak samemeh nuliskeun lampah urang ngobrol heula di jero imah, nang bule teu ngarasa curiga. Mun harita Ki Buyut wajah datar reka-reka perdaya atawa ngalakukeun tipu muslihat. Harita nang bule diajakan ka jero imah ku Ki Buyut wajah datar. Sedengkeun Dewa Dewi alas datar naluturkeun ti tukang. Sanggeusna aya di jero imah harita ngariung opatan. Warga anu biasa babantu di imahna Ki Buyut wajah datar harita dititah nyiapkeun keur ngariung dahar minangka pangbagea sakaligus hormatan kanang bule. Dina sajroning ngariung dahar harita Ki Buyut wajah datar hatena galecok ngomong serangan. Sanajan maneh boga kemampuan ilmu silat anu hebat cenang bule. Kangaranan diperdaya mah maneh memang can boga pengalaman cenang bule. Engke beris dahar bakal karasa saku maneh pangaruh kakuatan racun panglumpuh tulang anu geus dihijikeun jeung naon anu didahar jeung diinum ku maneh. Aing geus teu guru nguras tanaga pikeun ngabinasakeun sinang bule. Isukan ge maneh kali tinggal ngaruang sia. Sakabeh tulang sani maneh bakal lumpuh, geus moal bisa digerakkeun. Maneh geus moal bisa hudang-hudang acan. Jauheun ka bisa ngagunakeun kemampuan ilmu silat mah. Maneh bakal jadi wadal di dusun alas datar sia. Geus moal aya ubar anu bakal mampu ngungkulan pangaruh kakuatan racun panglumpuh tulang sia. Kitu galesokna hate Ki Buyut wajah datar dina waktu harita. Tapi dina sikap jeung caritaan mangsana paguneman mah teu matak nyurigakeun. Harita Ki Buyut wajah datar neuteup kanang bule betus nyarita. Jadi kula anu kungsi ngalaman eleh jajaten ku Nyai Putih Karoban nang bule. Geus nyaho tepikeun ka mana kakuatan elmuna. Kitu deui rahasia kalemahanana. Nilikana tahapan ilmu silat anu kacangking kunang bule, di mana rahasia kelemahannya Putih Karoban geus dijelaskeun. Kula boga kayakinan nang bule bakal mampu ngukulan elmuna, hartina bakal bisa ngabebaskeun jauh ka wanara anu bakal dijadikeun tumbal ku Nyai Putih Karoban. Sang Dewi alas datar haita milumayan caritaan. Mun mah benar nang bule. Nang bule bisa ngungkulan ajen pangarti Nyai Putih Karoban. Mangka dunya kajawaraan bakal genjlong pasina oge. Sabab butuh sirawing anu makalangan mibana kemampuan ilmu silat anu leuwih hebat tibatan anu ngawasa Dangyang alas Karoban. Geus gua anu jadi akina. Waktu makalangan di dunia kajawaraan kaya jago atawa jawara anu mampu mapakan kana tahapan ajen pangartina. Nya bener henteu Kang Dewa? Sang Dewi ngareret ka salakina. Anu direret ungeuk bari ngajawab.
Ya bener gitu Dewi. Malah kaya nang boleh mah leuwih-leuwih ti anu jadi akina cek akang mah. Sabab budak lalaki mangkat rumaja tapi geus boga kekuatan ilmu tingkat tinggi, kabuktian Embah Renggong jeung Ki Buyut bisa diungkulan ku Nang Bule. Nang Bule ngabagikeun paneuteup ka Buyut Wajah Datar jeung Dewa Dewi Alas Datar baitus nyarita. Upami lalas kitu Ki Buyut uninga kana rahasia kalamahan Nyai Putri Karoban. Kalayan kersamasian terang ka abdi ya tangkes we abdi teu kinten nganuhunkeunna nada margi ku cara abdi tiasa ngukulan ajen pangartina neme tiasa nulungan ngabebaskeun pun bapa janten kumaha rahasia kalamahan Nyai Putri Karoban teh Ki Buyut. Tenang heula nyaose we teu kudu rusuhan Nang Bule. Ku diri kula pasti bakal dijelaskeun ka Nang Bule. Tapi ayeuna mah urang keur ngantepkeun heula hate masing-masing. Sarta kula ayeuna keur ngayakeun hormatan ka Nang Bule. Anu jelas engke geus beres dahar, ku diri kula pasti bakal dicaritakeun ngeunah rahasia kalamahan Nyai Putri Karoban. Sang Dewi Alas Datar milu nyambungan kana caritaan Ki Buyut Wajah Datar. Enya bener. Tenang we atuh Nang Bule. Urang apan ayeuna mah geus lain musuh deui, tapi geus pada nganggap baraya. Kalau mau kuring duaan kitu deui pangarsa Ki Buyut ngarasa simpati ku daya juang Nang Bule. Anu hayang nulungan ngabebaskeun anu jali bapa. Pokona mah kuring duaan kitu deui pangarsa Ki Buyut teh bakal milu suka jeung bagja. Mun engke dina waktu Nang Bule bisa ngabebaskeun jadi bapa anu ayeuna aya dina cengkremanana Nyai Putri Karoban. Loba deui obrolan anu sejena. Anu pikeun Nang Bule mah ngarasa percaya Yen ngeunaan rahasia kalamahan Nyai Putri Karoban teh bakal dijelaskeun. Sangeusna beres ngariung dahar, pangaruh racun panglumpuh tulang nu dihijikeun jeung nu didahar jeung diinum ku Nang Bule harita mimiti aya pangaruhna. Kaya Nang Bule ngacadak jadi tunduh kacida. Geus sempat ingkah di tempatna langsung ngagoler saterusna sareti beranak nakaranan. Ningalikeun eta kayaan Ki Buyut Wajah Datar ngaret ka Dewa Dewi Alas Datar betus nyarita. Pangaruh racun panglumpuh tulang geus mimiti ngarasuk kana sakujur badanna si Nang Bule. Engke peuting si Nang Bule geus moal bisa ngonea hudang. Sakabeh tulang sandina bakal lumpuh. Jadi dina poe isukan si Nang Bule kali tinggal dikuburkeun. Ku cara kitu dewek moal disalahkeun ku Nyai Putri Karoban. Lantaran teu bisa ngabinasakeun si Nang Bule. Kitu tah Dewa Dewi. Sang Dewi anu leuwih teu heula ngajawab bari merhatikeun ka lebah Nang Bule anu geus ngagoler langsung sae tibra. Keheula sakedah pangarsa. Nah tos tiasa dipastikeun pangaruh racun panglumpuh tulang teh ngarasuk kana sakujur badanna si Nang Bule. Punten ye. Punten sanes henteu percanten kana kasauran ti pangarsa. Namun boh bilih Nang Bule mung saukur pura-pura atanapi teu acan kapangaruhan ku kakuatan racun panglumpuh tulang kitu pangarsa. Dewe geus bisa mastikeun Dewi. Pangaruh kakuatan racun panglumpuh tulang geus mimiti ngarasuk kana sakujur badanna. Anu matak beres dahar manehna tuduh kacida. Anu saterusna teh peuting dina waktuna lilir bakal kagetin sabab geus moal bisa ngonea hudang-hudang acan. Jajauheun ka bisa ngagunakeun kamampuan ilmu silatna. Kumaha percaya selain kana caitan dewek dewa. Atuh kantenan we percantan pisan pangarsa.
Reka perdaya nu lakukeun ku salira pangarsa ka Sinang Bule moal dugikeun ka gagal. Anu jadi gangguan ke urang bakal mampu diungkulan. Nyai Puji Karoban ge bakal nganuhunkeun ka pangarsa. Margi tos mampu ngabinasakeun jalma asing anu bakal datang ka Dangyang Alas Karoban. Sarta bakal nyieun kaributan jeung Nyai Puji Karoban. Sang Dewi Alas Datar milu mairan dicaritaan. Sakumaha me disaurkeun ku Kang Dewa pangarsa. Eta laras pisan. Ku cara tiasa ngabinasakeun Sinang Bule mangka Nyai Puji Karoban bakal langkung percanten ka pangarsa. Ari margi upaya secara teu langsung ngadukung kana lalancangna anu bakal nyampunakeun kakuatan elmuna kalawan si Jakawanara anu dijadikeun tumbalna. Kitu kajadian anu lumangsung di dusun Alas Datar dina waktu harita. Kaya Nang Bule lil upama lauk asup kana jero bubu. Bisa diperdaya ku Kibuyut Wajah Datar anu boga tekad memang kudu bisa ngabinasakeun Nang Bule. Sabab mun Nang Bule teu mampu dibinasakeun mangka Nyai Puji Karoban bakal nyalahkeun ka Kibuyut Wajah Datar. Caturkeun harita di paguron lintang jagat. Ditepas imah katingali Ki Warangkas diuk dina kursi khususna. Sedengkeun Ki Hambaraka jeung Guntara katut si Jagal Hawu sarila dihandap. Ki Warangkas anu jadi keur cumarita. Hehehe. Belak. Dewek dina poe ieu ngarasa suka jeung bagja baraya euy. Sabab si Hawuk geus bisa ngawasa sapinuhna ilmu lintang panumbaling jagat. Hehehe. Belak. Anu kacangking ku dewek. Anu matak dina poe ieu aing bakal mere tugas ka maneh Hawuk. Sabab maneh geus waktuna kudu ngabuktikeun kamampuan diri. Masih keneh hayas sababaraha paguron deui anu tacan nganyatakeun diri taluk tunu ka dewek euy. Eta paguron-paguron kudu didatangan ku maneh euy. Saterusna ditunukeun embung nganyatakeun diri podaran ku si lain engke bejaan si Baraka. Paguron anu kudu didatangan ku si Hawu. Amoy. Engke tangtu si Hawuk bakal dibajaan ngeunaan ngaran-ngaran paguron anu tepikeun ka ayeuna tacan nganyatakeun diri taluk tunduk ka pangarsa anu mulya. Amoy. Malah nu katela paguron Puji Yama mah. Amoy. Pupuhu paguron oge jawara wanita jago samurai. Nalah asami. Amoy. Sok sanajan awewe tapi tong dianggap enteng kemampuan ilmu silatna. Baru kanan, amoy. Jadi dina mangsana si Hawu kalaksanakeun tugas teh. Nah nyorangan atuh kudu dibaturan kitu bangsa mulia. Hehehe. Isa kunaon supaya jelas we gitu tah. Amoy. Ki Warangkas ngabagikeun paneuteupeuna ka Guntara jeung si Jagal Hawu terus nyarita. Hehehe. Beak. Dina ngalaksanakeun tugas di dewek maneh bakal dibaturan ku si Sargun Hawuk euy. Ngalah aya batur sabab maneh kakarek ayeuna rek lunta kaluarnya. Anu penting tugas di dewek ulah tepikeun ka aya anu gagal. Pang-pangna mah dina ngadatangan ka kampung kahuripan euy. Eta tempat kudu bisa kapanggih. Sabab geus sababaraha kali ke pihak urang upaya pikeun ngawasa kampung kahuripan tapi teu boleh gagal. Jadi kitu teh Hawuk.
Mane ngalaksanakeun tugas si dewek teh dibantuan ku si Sargun. Kumakarti. Si Jagal Hawuk geus jadi kebiasaan samemeh ngomong teh sok nyangireng heula jadi sangar jeung galak katinggalina sihung tembung kaluar. Aing memang geus waktuna kudu liar. Sabab aing ge hayang ngabuktikeun kemampuan diri dek dibatuan aku si Sargun. Atawa aing montong sorangan. Kemana jadi masalah. Ngan mun maneh memang rek matuan ka aing, awas ya. Awas ya Sargun. Maneh montong bawa karep sorangan dari sia. Mereka lakukan tindakan, kudunya capek heula ka aing sia. Setan, belajar. Artina kudu idin heula ka aing. Ngerti teu? Atuh gue ngerti Hawuk, ngerti. Buat pila kulit mabakarap sorangan. Senajan Hawuk sanapun tapi kekuatan ilmu Hawuk teh sajajar jeung pangarsan mulia Ki Warangkas. Jadi diceritakeun ku Hawuk tang tu bakal diperhatikeun. Ki Hambaraka milu mairan di caritaan. Amoy. Cocok. Sakumahan we jelaskeun tadi ku pangarsan mulia euy. Ngeunaan ngadatangan paguron teh mah sigana moal aya masalah. Amoy. Tapi manggihkeun kampung kahuripan memang ente gampang ya teh. Anu mata kudu diupayakeun sakuat tenaga eta kampung kahuripan teh kudu bisa pikeun kapanggih lah kitu. Amoy. Komo ayeuna di pihak urang geus sababaraha poe. Ngabangun teh geus dilaksanakeun. Sakumaha janggina Tuan Willem teh. Anu geus datang ka dieu di kawalku 10 urang soldadu anak buahna. Amoy. Hadina masalah urusan jeung anu aya di luar teh kudu ganteng dibereson. Anu mah da geus tong diceun waktu ae. Silaing duaan teh gerak dilaksanakeun. Nyata tugas di Pangarsan Mulia. Omah teh tong dintekeun deui teh. Amoy. Belakok. Bener gitu. Baraka euy. Jadi maraneh duaan geus teu kudu loba dicarita. Langsung laksanakeun tugas di dewek. Ingatkeun euy kampung kahuripan kumaha we carana kudu bisa kapanggih. Si Banteng Bulung anu tanggung jawab di eta lemur. Mun tetep nolak mung nganyatakeun diri taluk-tuluk ka dewek podaran ku maneh Hawuk. Wah, bukan masa kurang ngabangkang maku aing pasti bakal dipodaran. Tugas di mana mau bikin kagulu gagal Warangkas. Mana kudu percaya karena kemampuan aing. Entong boroning batur sanajan si Sargun mengapangkang ka aing podaran ku aing mah. Reke ku aing mah. Kasih ku mana si Sargun setan. Beungeus samotong ngagelem heula sagarupa ngabacot jeung aing mah sia. Kawasan heuwe maneh mah sorakeun tam awak sempada tapi kemampuan aya di sanapeun aing deui sia. Hasok tuliskeun sia nya sampena. Tadi ge pan geus dijelaskeun ka Hawuk. Kangaranan ngabaturan. Jadi mun tanpa izin atawa aya parentah ti Hawuk mah palingan saukur ngabandungan kana naon rupa tindakan bakal dilakukeun ku Hawuk. Sabab geus bisa kaukur saha jago jeung jawarana anu bakal mampu ngimbangan kahebatan jeung kakuatan ilmu Hawuk. Pangarsan Mulia geus ngawas dunya kajawaran. Ditambah ku si Jagal Hawuk mimiti makalangan. Pira ku teu kenjong deui dunya kajawaran teh. Ki Hambaraka saterusna ngajelaskeun ngeunaan sababaraha paguron anu tepikeun ka harita acan nganyatakeun diri taluk tunduk ka pihakna Ki Warangkas. Anu leuwih teh heula kudu didatangan teh nyaeta paguron Gagak Bayangan anu pupuhu paguron teh neulah Bah Gopur. Geus kitu terus paguron anu sajena anu paling akhir kudu ka kampung kahuripan. Geus beres kitu mah harita si Jagal Hawuk dibaturan ku Guntara. Terus arindit pikeun ngalaksanakeun tugas ti Ki Warangkas.
saturkeun di paguron Gagak Bayangan. Harita di jero imah Mbah Gopur keur ngobrol jeung anakna. Wanoja geulis rupa ngaran Nyi Ipah. Harita Mbah Gopur anu keur cumarita. Tah jadi kitu ari kayang mah Nyai. Di mana engke si Nyai diparengkeun boga salaki teh kudu kalalaki anu mibana kamampuan ilmu silat. Aduh leuwih punjul tibatan Abah gitu Nyai Ipahnya. Nyi Ipah leupet. Malah mun bisa mah Nyai bisa sagancangna boga pasangan. Nya da Abah teh beuki kolot. Kangaranan umur mah teu nyaho Nyai. Aya paribasa hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Anu disarukeun ku Abah, ku abdi kahartos Abah. Lamun mugi kauning ngadukeun ka ayeuna abdi memang teu acan aya anu cocok. Sok sanaos tos aya sababaraha urang jajaka anu nyobian nyaketan ka deui abdi Abah. Mohon dari jajaka nu aya di lemur tetapi murid-murid Abah mah apan teu benten kamampuan ilmu silatna sareng abdi gitu Abah. Abah ge ngarti lebah dinya nama Nyai. Anu jelas ari Abah geus negerakeun pangharapan kanu jadi anak saperti kitu mah tangtu bakal jadi catatan keur si Nyai. Sabab salaku anu jadi bapa tangtuna oge miharep nu jadi anak teh bagja jeung aman dina mangsana ngarumah tangga Nyi Ipah. Komo mun ngingetkeun kayaan dina waktu ayeuna. Dunya kajawaraan teh geus aya dina pangaruh jeung kakawasan Ki Warangkas Nyai. Mun sakalian urang menang gangguan ti anggota barisan Warangkas Jaya nu dipimpin ku Ki Warangkas, rek kumaha bisa ngabela diri ngajaga kasalamatan Nyai. Mun saukur mibana kamampuan ilmu silat anu teu bisa diandalkeun mah memang leres eta disarukeun ku Abah teh Abah. Teu pamisek dikesakeun kudu maha kawasa. Abdi hoyong kagungan pasangan teh rundayan ti Sirawing. Kumaha? Hoyong rundayan ti Sirawing Abah. Margi Abah kantos ngobrolkeun dina waktosna Sirawing nuju makalangan keneh di dunya kajawaraan mah. Tahapan ilmuna teh aya nu tiasa mapakan Abah. Upami telepat mah putana Sirawing teh anu jenengan Jaka Sinangling tos ngawaris ilmu silat ti anu janten ramana Abah. Atuh Jaka Sinangling mah geus boga kulawarga Nyai. Malah beja kadiekeun mah anakna Jaka Sinangling incuna Sirawing anu nelahanang bule Nyai. Cenah geus mimiti makalangan. Tapi dah budak kene atuh sasat budak lalaki mangkat rumaja. Nu jelas keur Abah mah Bah Kopur teu kebat nyaritana sabab di lebah buruan imah aya anu susumar nitah kaluar ka pupu paguran Gagak Bayangan. Anu susumar teh tetela si Jagal Hawuk. Wai Kopur, mun heueuh maneh pupuhu paguran Gagak Bayangan hasok kaluar sa Gopur. Aing si Jagal Hawuk ieu. Aing si Jagal Hawuk. Anakna si Warangkas ngahaja datang ka dieu. Gansang kaluar sasedan. Bah Gopur jeung Nyi Ipah kitu deui 8 urang murid paguron harita pada kaluar ti jero imah. Barang geus aya di luar katingali si Jagal Hawuk nangtung ngareneng jeung Guntara bari ngabagikeun paneteupna ka Guntara jeung si Jagal Hawuk harita Bah Gopur terus nyarita. Aya kepentingan naon andi kaduaan datang ka dieu teh? Kula teu ngarasa boga masalah jeung sasaha oge. Coba jelaskeun naon maksud tujuan andi kaduaan teh? Si Jagal Hawuk ngaret ka Guntara we terus nyarita. Hasok jelaskeun kumaneh Sargun. Ring aja gue goblok sia. Centang wae. Maksud tujuan urang datang ka dieu
Jelaskeun. Maneh muntong merhatikeun wae ka AWB digeuleuh si Gopur dari sakoblok kurang ajar. Cereumeuh sia. Teu kaop nu leuwih kang maneh mah. Hasok jelaskeun. Guntara bari jeung nyarita teh mineng ngaretan ka Nyi Ipah. Takarek panggih ge langsung katarik hate ningali kagelisan eta wanoja. Leuwih teulaan di ka kudu nyaho Bah Gopur. Uring Guntara jeung ieu si Cagal Hawuk datang ka dieu pikeun ngalaksanakeun tugas si Pangarsanu Mulia Ki Warangkas. Anu ngawasa dunya kajawaraan. Maksud jeung tujuan Andika salaku pupaguron gagak bayangan kudu nyatakeun diri. Taluk jeung tunduk ka Pangarsanu Mulia pupu paguron Lintang Jagat. Sakaligus anu mimpin paguron Lintang Jagat. Jadi mun Andika jeung sakabeh murid paguron hayang salamet, ayeuna kudu nganyatakeun ciri taluk tunduk sarta ngagabungkeun diri ka pihakna Pangarsanu Mulia Ki Warangkas. Macem-macem cepuron ku aing. Ningali sikap dengan caritaan ti Guntara, buguh we Bah Gopur jeung 8 urang muridna jadi kasinggung. Bah Gopur sanajan geus kungsi ngadenge ngeunaan Ki Warangkas, tapi salaku pupaguron boga harga diri. Dina sikapeun anu tanggeus terus nyarita. Kula teu boga masalah jeung pihakna Ki Warangkas. Sarila ieu paguron gagak bayangan ngarasa teu boga musuh. Jadi kula teu bisa kitu wae nganyatakeun diri kudu taluk tunduk aya dina pangaruh jeung kakawasan Ki Warangkas. Guntara geus rek pok ngomong tapi kapilaan ku Sajagal Hawuk. Manggeus maneh tong ngabacot deui Sargun. Urang ajar. Aing anu ngomong sia. Hei, Gopur. Jadi maneh nolak mun kitu banyak. Mung nganyatakeun diri taluk jeung tunduk ka Bapak aing. Maneh can nyaho kumaha kamampan muslihat aing. Eta 8 urang murid maneh hasok maju kabeh babarengan sia. Hurup aing. Ulang ajar sia. Saukulku sagapalakan ku aing bakal dirobohkeun tah murid-murid maneh anu baragung jeung Gopur. 8 urang murid paguron jadi kahudang amarahna. Ningali kasombongan si Jagal Hawuk anu geus ngahina ka murid-murid paguron. Salah saurang murid paguron ngaret ka Bah Gopur anu deret ungeuk ngarti kana reret muridna anu bakal ngalakukeun tindakan. Cilong 8 urang murid paguron pada laluncatan. Langsung ngabagi diri ngatur posisi pikeun ngahurup si Jagal Hawuk. Ningali 8 urang murid paguron maju pikeun ngahurup dirina. Harita si Jagal Hawuk nyarita ka Guntara. Hasok mundur si Sargun. Mundur soblok. Jeleh ku maneh. Kumaha katakna aing ngarubuhkeun 8 urang lawan anu bakal ngahurup ka aing. Lain merhatikeun wae ka bikang Sante Sargun, kurang Hasok mundur soblok. Tenang atuh Hawuk, tenang. Ayeuna Sargun bade mundur ya, bade mundurnya. Guntara geus teu bade carita hari tengah curhat ka tukang mudu ka tempat anu ada anggang. Si Jagal Hawuk maju 2 lengkah nguterkeun paneutupna ka 8 urang murid paguron gagak bayangan itu carita. Wah, hasok. Dasar sabedogna kurang ajar. Mun heueuh mah maraneh sakabeh bagung ngagunakeun pangkalan. Buktikeun kemampuan maraneh kabeh sia. Anu jelas cacing cau. Kawas maraneh mah ku sagapalakan oge bakal dirubuhkeun ku aing sia. Meh dina waktu anu bareng 8 urang murid paguron pada mesal bedugna masing-masing. Terus pada ngabangun pasangan, salah saurang murid paguron harita nitip seukeut ka si Jagal Hawuk terus nyarita. Si laing mentong sombong sa Jagal Hawuk. Urang ajar sia. Wali ngahina ka dewek sakabeh. Ke dewek moal make kudu ngarasa sentar ning hareupan anakna si Warangkas ya. Budak keneh geus sombong nakara sakurang ajar. Si laing mentong kajuhung mangsa narima akibatna. Sabab geus wani ngahina ka paguron gagak bayangan sia. Da nyaho aing oge sia.
nyage sorak gentem siada bebengi kene sia teh. Wah, montong loba bacot tarung jeung aing sia sedan. Hasok sia maju ka beanana. Montong hiji-hiji kagok ke aing mah sia. Montong saukur digogobog wongkul gablek bakarang teh. Sabatkeun kan anggota badan aing. Yah, ku aing sia diberesan ayeuna kene oge. Hasok maju sia. Maju tarajak aing goblok leuwih halulang sia teh. Jangan kehe anjing. 8 urang murid bakuron gagak bayangan. Dicoba dicarita harita cungjeng majuna raja ngahrup kasih jagal habu. Kejadian satusna harita si jagal habu kabuktikeun caritaanana. Kacepetan gerakan geus teu bisa dituturkeun ku kasegetan panondalapan urang lawana. Ngacoretan jirim si jagal habu anu saterusna ngabagikeun panarajangna pilih genti ka 8 urang lawana anu geus teu bisa diimbangan jeung disingkahan. Jorela sok hiu cebrol gas. Jorela sok hiu gas. 8 urang murid paguron pada rarubuh maring lemah dina kayaan pedogna lepasan tina ceklanana. Geus bisa harudang deui. Bah Gopur jeung Nyi Ipah puguh we kageteun. Barang ningali